Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian ka-10 nanya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-10. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Bagea wanoja wilujeng sumping di paguron kidang laya Cek Andewi bari ngembang imut pangabagea. paguron kidang laya geus kasohor jadi paguron Lalaspati si Dewi Pedang bayangan Sukma. Cek Dewi Campaka bari muterkeun paneutepna ka sakuriling wangunan paguron kidang laya. Gening nyisanak apal rek teu apal kumaha sakabeh jawara sapertiwi geus pada apal yen paguron kidang laya mangrupakeun hiji paguron anu hasil dibangun ku jerih payahna Laraspati si jago bayaran. Terus nisanak sumping kadieu manawi aya kaprogian naon. Nah sami sareng nu sanes bade ngiringan Sunda Makalangan pikeun ngarebut kalung giok anu aya di diri kuring. Nya jelas kula datang kadieu tangtu miluan Sunda Makalangan. Sae pami kitu mah. Sate acana abdi hoyong uninga heula. Di mana nih Mas kawit? Ningal dina raksukan mah sapertos sanes pituin urang Sunda. Cek Andewi
bari nilikan dedegan Dewi Campaka. Da memang dina rupa jeung pakaian eueuh ciri khas Sunda. Memang kula lain ti tatar Pasundan, tapi asal kuring nyatana ti Gunung Tidar. Urang tebih gening Gunung Tatarawetan. Cek Andewi, dumeges nyaho ngaran Gunung Tidar ayana di Tatarawetan. Memang kuring urang jauh, tapi ngeunaan saembara Sunda Makalangan memang geus kawentar kamana-mana. Jadi wajar lamun urang jauh oge pada ngajugjug. Upami kitu, Nimas Campaka sami panginten hoyong ngapimilih kalung batu giok. Kabeh patandang Sunda Makalangan pasti hayang menangkeun batu giok eta Andewi. Salianti eta batu jadi simbol jawara nomor hiji. Eta batu oge nenden Rusiah gede Andewi. Rusiah? Andewi kerung can ngarti Rusiah naon anu dimaksud ku Dewi Campaka. Nya Rusiah. Memangna anjeun teh nyaho kitu? Hal anu aya dina jero eta batu giok? Jujur Nyi Sanak, kula mah teu apal. Saapal kula, kalung batu giok sakadar kagegelan pangagung Sunda Makalangan, sarta jadi titinggal guru Laraspati. Cek Andewi, jelas manehna teu nyaho soal Rusiah anu aya di balik kalung batu giok. Percuma. Salila-lila ngekeuweuk eta kalung, tapi teu apal soal Rusiahna. Rugi. Cek Dewi Campaka, ngagalenyu imut kareueut. Bener Campaka, kula teu apal. Sabenerna aya Rusiah naon di balik kalung batu giok eta? Cek Andewi nyeleksek pinuh kurasa kapanasaranan. Andewi, hampura. Danget ayeuna kula can bisa ngajelaskeun soal Rusiah lamun kalung giok can kacekel ku diri kula. Kitunya. Soal Nyi Sanak hayang ngapimilik eta kalung giok sok wae. Ngan meureun wayahna kudu ngaliwatan diri kula heula ku cara ijen jajaten. Oh, jadi kula kudu tarung heula jeung anjeun kitu Andewi? Memang kitu syaratna Campaka. Lamun nya anjeun hayang nyokot kalung giok eta ngandung harti kudu tarung heula jeung kula. Mun kula eleh sok kalung giok dipasrahkeun ka anjeun Campaka. Heg. Tapi kela Andewi, kela naon deui? Laraspati guru anjeun kawentar ilmu pedang kilat mayana. Jadi ayeuna sok mending cokot heula pedang kilat maya, der urang tarung. Kula hayang nempok sakumaha kahebatan pedang kilat maya. Nah anjeun yakin Campaka? Masalahna kula teu tega lamun samat nurih kulit anjeun anu sakitu sampulurna asa lebar Campaka. Anjeun ulah nganggap enteng ka diri kula Andewi. Lamun kula teu masagi ku pangarti, moal mungkin jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang, datang ka dieu pikeun ngilu aub dina Sunda Makalangan, pikeun ngarebut kalung giok di diri anjeun Andewi. Dewi Campaka, mending urang tarung make leungeun kosong tanpa make pakarang. Kula yakin anjeun moal sanggup nandingan kecepatan pedang kaula Dewi Campaka.
Andewi lain jumawa nyarita kitu teh, lain nganggap enteng lawan. Manehna nyaho kumaha ganasna sabetan pedang kilat maya tingkat intina. Ayunan pedang banding kecepatan cahaya. Sakali sabet nganteur nyawa. Jadi ari lain kapiksekan-piksekan teuing mah jurus pedang moal waka dipetakeun ku manehna. Andewi, anjeun ulah nyapirakeun kana kemampuan kaula. Sor, gerak kaluarkeun deuleu pedang kilat maya. Cacap nyarita kitu, Dewi Campaka ngusikeun opat ramona. Sat war. Aya kejadian aneh satu tas Dewi Campaka ngusikeun ramona. Opat jawara nu tadi anteng ngabayang oleng ranjang jeung Dewi Campaka ujug-ujug kakerejetan. Nu dirasakeun ku maranehna jiga aya sihir aneh anu asup nyaliara ka sakujur awak, terus nyaliara ngaliwatan urat syaraf pamustunganana nutup fungsi panca indera. Eta nu opatan coba ngalawan tapi teu bisa. Nu aya sakujur awak teu jadi bisa dikontrol, leupas kadali. Cohagna mah sacara lalawunan raga nu opatan mimiti dikadali ku Dewi Campaka ti kajauhan. Sat. Dewi Campaka ngusikeun deui ramona. Sacara aneh opat jawara anu geus kapangaruhan ku elmuna ngadon rajleng pating garajleng muru nyerang ka Andewi bangun anu dikadalikeun ku Dewi Campaka. Curela celeng kiu. Jenis kakuatan anu dipetakeun ku Dewi Campaka sajenis miraga sukma. Pedah lain sukma anu ngarasuk tapi benang gaib. Tanaga kadali ngaliwatan benang gaib Dewi Campaka bisa ngadali waruga saurang jalma timiti panca indera anggota badan tug nepi ka kakuatan si jalma oge bisa dikadalikeun ti jarak jauh ku manehna. Sakumaha anu keur kasaksian dina kadali Dewi Campaka opat urang jawara nyerang meh bareng masing-masing pada metakeun kakuatanana. Andewi memang teu nyangka panyana anu nyerang teh bakal Dewi Campaka eta oge nyerangan teu sacara langsung. Cindekna Dewi Campaka nginjem leungeun atawa make perantara opat jawara. Sadar kana kaayaan, Andewi luncat heula ka tukang pikeun ngalebarkeun ruang gerakna. Tidinya der sambung laga papag takis ngabagi opat lawana. Dina jurus kencakatuhu, dina jurus pupur bayang bajrakila. Leungeun kencakatuhuna butbet babandaran bari nyentakeun aliran 7 cakra. Teka catur kumaha sora pating gedugna leungeun diaradu saling bentur tanaga jero mang lapis-lapis. Curela celeng udak des. Ngan orokaya aliran 7 cakra Andewi leuwih kuat batan tanaga gabungan opat jawara. Anu opatan langsung kasentak pada ngadayagdag ka tukang. Teu micen celah Andewi melesat ngabentarkeun tenggelan bajrakila kanu duaan. Hiu nu duaan nyolontor jauh tuluy namru olap getih. Tulang dada nu kabeunangan dipastikeun remuk ancur. Nenjok itu Dewi Campaka saeutik kaget. Red Dewi Campaka ngaret ka Andewi anu keur ngabar ngadesek dua lawanna deui. Hebat oge jurus leungeun kosong si Andewi teh. Lapisan tanaga jerona masih jauh di saluhureun tanaga gabungan opat jawara. Hanjakal manehna teu make jurus pedang.
coba mun make jurus pedang. Meureun kula anu turun langsung yang hareupanana. Gitu gerendang Dewi Campaka bari nepungkeun dua ramona. Sat. Dadak sakala dua jawara anu keur namru teh jol harudang deui. Buh tatu jero jeung remuk tulang dadana oge calager sapada harita. Estuning balik ka sabihara-bihari deui. Emang pintonan jurus anu aneh. Gelenyu Dewi Campaka imut ngagelenyu. Sajentikan ramona anu duaan rajleng asup deui ka pakalangan. Milu ngahurup ka Andewi ku serangan leuwih garang tur bayangan. Sanajan rada kaget ku gabungna deui dua jawara anu geus kabeunangan, Andewi tetep tagen teu kateteran. Galura opat serangan masih keneh kauntuk, masih bisa ngawasa pakalangan. Andewi sutset nakis kakenca kakatuhu, jujurelatan tandang bayangan. Mahpral dihandap ngababad suku lawan, disambung ngabentarkeun tenggelan-tenggelan bajrakilana. Hiu pak. Dewi Campaka anu nempokeun beuki kataji, muji ku kaluhungan ilmu Andewi. Manehna dijieun sibuk ngusikeun ramo ngadalikeun opat jawara. Di mana anu namru gancang dihudangkeun deui. Malahan kapikiran rek ngahudangkeun Ki Jamhuri, si heulang papak jeung jawara ngora. Sinamilu campuh ngahurup ka Andewi. Nyawe ngaliwatan benang gaib sutra jiwa. Dewi Campaka ngahudangkeun anu tiluan anu geus larubuh teh. Satuluyna anu tiluan dikadalikeun milu asup ka pakalangan. Jadi ku ayeuna Andewi lain lawan opat jawara, tapi ngalawan 7 jawara gabungan. Tarung campuh 1 banding 7 lumayan lumangsung ragot. Gempuran-gempuran para jawara datang silih genti, juljol teu mere luang pikeun Andewi. Si heulang papak nyeleber ti luhur, 2 urang jawara nyerang ti hareup, 2 urang deui ti sisi, 2 deui ti tukang. Andewi bener-bener ditutup ruang gerakna. Untung Andewi ayeuna lain Andewi nu baheula. Andewi kiwari geus kapeuseuh masagi luar jero. Ajen tahapan pangartina ningkat puluhan kali lipat. Satu tas sapat rampung nyangking sakabeh elmuna Laraspati. Jadi nyang hareupan kayan model kitu, Andewi masih keneh bisa nguntupan. Sat cuelat cuel. Andewi kentak ngawangun iser kuda-kuda segitilu. Bentuk gerak suku anu bisa ngawasa papat jihad arah. Tak-tak kulat kelid, leungeun sesar bayang, ngabagikeun takisan ka tukang kahareup kenca katuhu jeung kaluhur. Didukung aliran 7 cakrana, ngajarikeun pertahanan Andewi kukuh tohaga kuat sehingga 7 lawana teu mampu ngasupkeun panarajang hiji-hiji acan. Setrak-trak des. Sora bebeletrakan kadenge ngiringan silih jual beli serangan. Pastina oge pada saling ngadu tanaga jero. Ngan anu jelas 7 cakran Andewi leuwih kuat batan tanaga gabungan para jawara anu tujuhan. Menang sabaraha geprakan lumangsungna tarung kaitung masih saimbang. Beuki lila beuki ragot. Cirim Andewi meh teu katenjo, katutup ku pergerakan cepetna 7 jawara. Ukur kadenge sorating geredrukna leungeun anu diaradu. Andewi tetep tagen dina isran kuda-kuda segitiluna. Sanajan para jawara ngetrukeun jurus-jurus andalanana, kabeh nambag eueuh nu nembus. Saurang oge taya nu sanggup ngasupkeun serangan. Sabalikna lain sakali 2 kali
para jawara kudu ngadayagdag ka tukang. Aya oge nu kapental ku bedasna tanagaan Dewi. Teu kacuali si heulang papak oge mindeng ka jaul ka tukang, ka kepret ka pintih ku serangan an Dewi. Nenjok itu Dewi Campaka gancang ningkatkeun jurus sutra jiwana, ngubetkeun ramo, ngirimkeun saluran tanaga tambahan ka 7 jawara anu keur dikadalikeunana. Saharita daya gempur 7 jawara beuki ningkat, beuki ganas, seranganana beuki motah di barung tenggelan-tenggelan anu rongkah. Ceuk itungan mah an Dewi kudu kateteran, tapi kanyataanana nyalahan. Pertahanan an Dewi beuki dibereg sarta beuki dicascer justru beuki mokahar. Lapisan pertahanan anu diwangun ku liukan-liukan leungeun sesar bayang geus ngajerim jadi sapusaran angin. Sawupet bet jelebet deak huat. 2 urang jawara nyolonton bari muncrat getih. Si heulang papak katut anu liana oge sarua ngan teu samat kaluaran getih. Sedengkeun di tempat kosong katenjo beungeut Dewi Campaka euceuy beureum. Ambekanana renghap ranjug ditambah 10 ramona ngageleter. Nyaan, si Andewi bener-bener hebat pangartina. Cacak-cacak masih ngagunakeun jurus leungeun kosong. 7 jawara anu aya dina kadali aing. Nu mampu seorang oge ngasupkeun panarajangna. Hebat. Saeutik gedena perlawanan Andewi aya efek pangaruh ka Dewi Campaka. Sanajan ukur ngagerakeun wungkul ngadali kakuatan 7 jawara ti kajauhan, tapi lumayan nguras tenaga dirina. Sutra jiwa milik Dewi Campaka meh-mehan pegat. Ganjang Dewi Campaka nepukeun 10 ramo nyalurkeun deui tanaga tambahan leuwih ngalipat. Ku hal eta para jawara kontan harudang deui jelung-jeleng pada nyerang leuwih barangasan, leuwih kuatur, leuwih cepet ngurung ngagempur ka Dewi ti saban arah. Kancah pakalangan jadi riuh teu puguh, pusing mat dina ngadengikeunana, bebeledagan ditema ku seoran sentakan angin. Di tengah gempuran an Dewi geus temetakeun seser bayangna, manehna tandang salembo ulin salebor dewa mabok. Sukuna teu panceg malah sesolontonan jiga rek labuh jiga jalma nu beureug gaduh. Solonton delik deug, solonton dengklang, cerijeg celebet, solonton celebet. Sanajan gerakanana katempo hengker, an Dewi beuki hese dituturkeun, hese katebak gerakanana. Murudulna ratusan serangan, hiji oge weunukeunna. Sabalikna kepretan-kepretan an Dewi ngajelebet bebentaran keuna ka 7 urang jawara. Dewi Campaka nenjo kitu kuat kamoloho kaget, teu ngarti ku cara tarung an Dewi. Kakarak harita nenjo gaya tarung aneh seperti kitu. 10 ramona harita beuki ngageter hebat, tanda sutra jiwa mimiti kaleled ku serangan an Dewi. Sedangkan di tempat pakalangan tarung, an Dewi masih tandang salembo, ulin mabok sesolontonan di antara gempuran 7 urang jawara. Anu tujuhan dijieun kabingungan sabab serangan kalah molos ka mana karep. Puncakna an Dewi ngajuralit ka luhur, dibarung ku nyentakeun 2 dampa leungeunna. Siut tapak
gaib Sapta Jendra. Hiat sat semua. Kadenge sorang beledag dituturkeun ku rabengna 7 urang jawara meh disapu angin baliung. Dewi Campaka oge katempo ngadaligdeug mundur ka tukang. 10 ramona ngeleper bari jeung ngebul. Benang sutra jiwa dipastikeun geus ancur pararegat kalindih ku jurus tapak gaib Sapta Jendrana Andewi. Dewi Campaka renghap ranjug berat ngamekan. Dadana karasa eungap tur panas. Memang manehna teu nandangan tatu di jero. Bubuhan manehna teu kalibet tarung secara langsung. Ngan seeutik gedena manehna rada kahebos ku serangan Andewi. Benang sutra jiwa sejenis prana gaib. Tungtungna kudu dilawan ku serangan gaib deui. Tapak Sapta Jendra lawan anu tepat kakuatanana ngurung 7 dimensi, 7 arah, 7 cakra jeung 7 lapisan unsur. Ngagunakeun gerak tenggelan batin jadi bisa nyerang musuh jarak jauh sanajan kahalangan gunung. Di arah sejen para jawara nu tujuhan pada nalambru ngalang lemah. Tempes-empes teuing hirup keneh teuing henteu. Ngan anu jelas Andewi taya niat nyelakakeun. Beh dituna ngabinasa lawan. Sekomo pada rantarung samata-mata ukur acara saembara. Jadi asa teu pantes lamun dirina kudu ngalajiwa musuh-musuhna. Harita Andewi nyusut kesang dina tarangna. Tarung cikeneh rada lumayan make tanaga. Metakeun tapak Sapta Jendra pastina make tanaga lahir jeung batin. Kalawan tenang Andewi laju lempang nuju ka hareupeun Dewi Campaka bari pok nyarita. Kumaha Campaka? Anjeun teu nanaon? Kula teu nanaon Andewi. Tetela anjeun hebat oge, sanggup ngancurkeun jurus kadali kula. Dewi Campaka, bisi anjeun panasaran hayang tarung langsung jeung kula. Sor. Bisi anjeun keukeuh supaya kula metakeun jurus pedang. Heug. Pedang kilat maya disimpen di jero. Tinggal nyokot lamun anjeun hayang ngalawan jurus pedang kaula. Cek Andewi tandas. Dewi Campaka teu langsung ngajawab. Ngadon ngahulang heula sakedapan. Jiga keur nimbang-nimbang. Geus meunang kasimpulan, akhirna red. Dewi Campaka ngareret ka Andewi bari pok nyarita. Hampura Andewi. Ku ayeuna kula malwa kahayang ijen jajaten langsung jeung anjeun. Kula kieu lain ngandung harti geus eleh. Tapi aya sabaraha hal jadi tinimbangan pikeun kaula. Oh. Nimbang soal naon anjeun Dewi Campaka? Kula nimbang nu kahiji. Anjeun pastina capek. Satu tas tarung jeung para jawara. Jadi lamun disambung tarung jeung kula asa teu adil. Mending lain waktu urang sambung lagana. Sakira anjeun geus kakumpul tanaga. Alasan kedua, kula kasarempek urusan penting waktu ayeuna. Kula teh kerusuh. Masing rek tarung ayeuna oge. Kula masih mampu Dewi Campaka. Tu kudu ngadaguan isuk pageto. Der ayeuna. Cek Andewi nangtang ka Dewi Campaka. Hampura Andewi. Kula ayeuna aya urusan penting. Waktu kula samporet teu bisa diengkekeun deui Andewi. Ngadenge caritaan Dewi Campaka model kitu, Andewi kereung. Memang aya urusan naon kitu Dewi Campaka?
Soal eta anjeun teu kudu nyawaan Dewi. Ye soal urusan pribadi kula. Kitunya. Nya kitu pisan an Dewi. Ieu urusan leuwih penting tibatan nguruskeun saembara Sunda Makalangan. Nya kumaha anjeun we eta mah. Rek tarung ayeuna atawa engke teu nanaon. Ira wae oge kula waktu kula kabuka lebar pikeun anjeun deuleu Dewi Campaka. Lamun kitu ayeuna kula amit an Dewi. Hampura bisi poe ieu kula nyieun kageruhan di tempat anjeun. Kula pamit. Ceuk Dewi Campaka bari imut ngagelenyung. Imut kareueut anu matak nyentuh kana jajantung jajaka. An Dewi sorangan sanajan pangkat awewe nempo imutna Dewi Campaka ngarasa kataji muji ku kagelisan rupana Dewi Campaka asa moal manggih picawadeunana. Lamun kitu kaputusan anjeun mangga. Ira bae anjeun datang pasti dibagiakeun ku kaula di dieu Dewi Campaka. Nya hampura ayeuna kula amit sampurasun an Dewi rampes. Geus kitu mah Dewi Campaka tuluy malik laju ngaleos indit leumpang antarenaker ninggalkeun an Dewi anu masih keneh ngajanteng nangtung. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.